Wahai para sahabat-sahabat, hirup urangan sakadar sakit. Contoh bapak moyang urang, dulur urang, anu sesenangan di alam dunia, tanahna hektaran paeh teu dibawa. Ontana puluh ratus ribu paeh teu dibawa. Perusahaan-perusahaan cek Kangjeng Nabi, nu di pasar, nu di jalan dan lain sebagainya, paeh teu dibawa. Nu dibawa ke jero kuburan cek Kangjeng Nabi hanya keyakinan iman ke Allah jeung ka Rasulullah. Nu bakal terus ngabaturan urang ti mimiti alam barzakh datang ke arah mahsyar hanya amal-amal urang anu diridhoi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apalah hartina tanah, apalah hartina perusahaan, apalah hartina jabatan, apalah hartina keagungan. Ketika orang teu menang ridho Allah, neraka cek Kangjeng Nabi. Allah ngainstruksikeun perang, di perang aya ridho Allah, di perang aya rahmat Allah. Sehingga jelema anu siap untuk perang didinyana bakal dikucuran ridho Allah. Can datang ke medan perang, paeh ridho Allah, geus jangsang di jana, deuleu di sorga. Masya Allah, kobaran ajakan perang Kangjeng Nabi seperti itu. Hiji-hijina anu kudu diperhitungkan adalah pamajikan. Ketika pamajikan ngehalangan perang, pamajikan setan cek Kangjeng Nabi. Hiji-hijina pamajikan anu biasa osok ngomongan membisiki, ulah ka, paeh ka, modar ka, pamajikan jurig ka manu kos kitu mah. Tinggalkeun. Oh, sia mah kadinya bae kan. Lain dek perang deh, sia meninggalkan bae. Majikan boro-boro dek perang dek ngaji bae ka dek mana? Ngaji hujan ka. Jatuh hujan maka aja lain gitu besi gering ka. Itu emang gering kan? Oh tupan kula anu kekepan ka. Ieu mah pamajikan. Jadi perhitungkeun ku Kangjeng Nabi. Pamajikan anu ngahalangan kana berjalan perang, laporkeun cek Kangjeng Nabi. Masyaallah karim. Numantak Imam Junaidil Baghdadi, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka nyaritakeun jihadun nafsi. Hiji nu paling berat adalah pamajikan. Imam Junaidil Baghdadi dina kitabna, Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitabna, Syekh Syirri Sikti dina kitabna. Hiji ketika orang jihadun nafsi hanya pamajikan nu ngahalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dibere nikmat ku Gusti Allah, dibere hujan, dibere tarari. Nganai jelema mah eueuh meujeuhnana dibere panas amat, dibere hujan bae tiris amat, eueuh meujeuhnana. Setungtung teu make tauhid tetep hate ngarasula bae. Tapi lamun urang make perasaan keyakinan tauhid ka Gusti Allah nu selalu mah ayana ngeunaheun bae. Dibere panas ai panas nu saha nu Allah ngarasakeun panas ka urang. Nikmat perasaan. Dibere tiris ari tiris nu saha masih kene karasa orang dibere tiris. Sebab nu teu normal mah dibere tiris karasana panas, dibere panas karasana tiris. Eta teu normal ngaran. Jadi urang mah dibere normal ku Gusti Allah. Dibere hujan ari hujan nu saha nu Allah kama maha kawasa. Nurunkeun hujan urang bisa menikmati hujan, selalu nikmat. Terus bae
papasten Allah unggal poe terus berputar, jam terus berputar, berang peting geus ulah mikiran nu kos kitu, nu kudu dipikiran mah perputaran waktu teh mengejar ajal urang, tah eta geus datang ka mana dedeketan urang jeung Allah. Mun urang geus ngarasa deket jeung Allah, untung gede. Kumaha cenah karasana kiai deket jeung Allah? Atuh ai deket jeung Allah mengenaheun kos urang deket jeung bebeni. Nikmat jas ngecrek hujan teh teu karasa. Di kuburan duduaan, waduh ngeunaheun jas. Sangkilang aya momonon tetep ngeunaheun bae. Nikmat tah jeung Allah makomo lantaran Allah manubogaan. Geus komunikasi jeung Allah teh salat teh ngeunaheun. Jadi lamun aya jelema tinggalin tahajud teh penting teh isuk-isukna ceurik. Lantaran nu biasa ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah, duh aya naon teu keur penting mah teu hudang teh ceurik. Mantak osok ditambal berangna nu biasa penting salat tahajud 6 rakaat misalna teu salat teh keur penting berangna ditambal 2 kali lipat. Jadi 2 kali genep ditambah jeung 2 kali genep. Eta jadi 24 nambal salat tahajud keur percis kos urang bae kitu. Teu percis jasa. Urang mah teu hudang teh sugan ieung-ieung teu urang. Teu boga perasaan kumaha urang mah hudang sakitu teu hudang sakitu. Atuh ieu mah naon bedana jeung kebodongkol. Tuh beda jeung kebodongkol jatuh bakos kitu batu. Tuh eta lah. Jadi atuh nikmat deket jeung Allah maca Quran ngeunaheun. Maca sholawat nikmat, salat ngeunaheun, ngadengekeun ngaji ge ngeunaheun tiis tentrem reup. Malah mantepkeun urang baralik ulah diudangkeun. Engke ge nyana ngomong sorangan barang hudang kiai sakedeung teh ngaji. Aduh. Daya. Jadi ieu perputaran waktu teh horeng keur mengejar ajal lantaran nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu 4 perkara bakal salamet. Iji rezeki urang moal ku batur kajen ku kumaha. Yakinkeun eta nu urang bagian urang nu geus aya tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua amal nu geus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur. Kudu ku urang bae. Nomor katilu Allah terus-terusan neulekeun urang teu pernah nundutan Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, teu pernah jadi urang ka mana bae kadeuleu kok yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae ku urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari, urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Ieu nu mantak daek nongton TV teu asa dideleukeun ku Allah.
numantak kurang daek ngeridit tak eta teu boga rasa bahwa urang keur ditungguan ajal didelekeun ku Allah. Mun boga pikiran kieu aing ngeridit sebenarnya masalah ye. Duh mun isuk paeh aing kumaha? Be dibeulem ieu aing moal daek ngeridit. Pan ieu rombongan bangsa jelema paroho kabeh ieu kabeh. Ja motorna ngeridit kabeh. Ya Allah ya Rabbinya, coba tah perhitungkeun ku urang, tapakuran ku urang. Abeh makin hari makin deket jeung Allah, makin membaik, makin mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh ngarasula dibere sehat, hari nu boga sehat saha Gusti Allah. Keur dibere rasa sehat, dibere muriang ain nu boga panyakit saha Allah. Boh ieu urang dibere deudeuh jeung nyaah ku Allah sehingga titah ngarasakeun panyakit darah tinggi. Dikurangan teu meunang ngadahar daging embe, teu meunang ngadahar sop kambing, teu meunang ngadahar jeroan, teu meunang ngadahar lauk asin, teu meunang ngadahar uyah. Padahal maning dikieukeun aing geus loba nu dilarang lah, maningan ditapakeun bae. Batur mangga hajat tapak tina daging, tina lauk, tina seges, sakalian aya panyakit aing mah deuk tapak bae. Kitu kuduna. Iya mengendahan sial-sial tinggi awak. Aduh, jabatur nu saumur jeung aing sararehat aing kunaon dibere gering, teu jujur teu adil ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah ka aing mere panyakit bae kunaon nya batur tun bere panyakit mah nya maloba duit ka dokter ge. Aing mah ja ieu sakieu susahna dibere panyakit pohara amat awas ya ku aing Gusti Allah. Je, sakieu mah kotok baru diawas-awas. Je, sakallah teh si budak ngomong sangeunahna sanajan teu ngomong keur tegah hati Allah menyahoun. Nyahoun Allah, masya Allah tah urang perbaiki eta supaya mantap. Je eueuh nu kaluar tina gerak Allah, eueuh nu kaluar tina kudrat iradat Allah, eueuh nu kaluar tina kahayang Allah, eueuh kabeh teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nyaho urang lamun keur ngaji tauhid mah nyaho jasa timimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat kudrat iradat ilmu ayat sambah hafal. Percaya nganu encan teh yakin. Eta teh ngan ilmu yakin mah sebab teu bisa diteangan ku kumaha tama pamere Allah ngan urang usaha memperbaiki diri. Jelema anu ngridit berarti teu percaya, eta teh ngaranna teu boga kayakinan. Teu boga kayakinan. Ukos jelema ku tatang koteteng terus berang jadi peuting-peuting jadi berang neangan dunia bae, eta ngaranna kurang kayakinan tina pamere Allah. Tina kalikus kitu bae tah mah. Di jelema nu yakin nu atuh tenang bae aja ai bagian urang mah tetep ka urang bae. Takos kitu tah jadi ai percaya ngan yakin nu encan aya. Eta takos kitu tah. Tak seringan gara udang peti. Yuk bari nonton TV. Coba ge. Lain tambah yakin tambah bok-brok. Urang kitu menghadapi haul. Alhamdulillah minggu kamari sanajan hujan ternyata hasilna alhamdulillah mak loba jeung saeutik urang mah sarua bae. Naon mentak sarua ya tuh dek dibelikeun ka daging kalau ka sak kitu-kitu kae. Nu merena ente nu ngadahar ente.
itu tuh sabure ente bae sangkut pautan ngan sakadar ngalaksanakeun doa. Tapi Allah ngagerakeun minggu kamari menang 27 juta. Sanajan hujan. Wali leuwih parah deui hujanna. Wallahu a'lam sabodo wae. Tapi anu geus bisik-bisik nungtun geus aya sabaraha urang teh urang Kendal hiji, urang Cikarang, urang Tangerang, urang di urang ieu, urang sekitar Pasar Kemis, Kecamatan Jati aya nu geus maodok mawa ceukna ieu, aya sukuan. Hayu bisi mau jahe bae. Aya sukuan ya Allah ya. Jadi orang putaran minggu kahiji kamari tinggal minggu ieu berarti tinggal ngitung bae 5 minggu deui. Lamun jadi endek ngundang keturunan Tuan Syekh Afifuddin, cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Lamunnya bisa jeung sempet kerek aya pertemuan di Kuala Lumpur nyana gitu di bulan Januari ieu bakal mengisi pengajian di Kuala Lumpur, kerek datang kemudian rek diundang geus ari kabar melalui angin ditelepon nyana keur ningalian jadwalna ke bertemu heula. Lamun jadi masalah maksudna naon ngan sakadar urang mabil barokah kuturunanna supaya urang leuwih mantep diaku ku Tuan Syekh Abdul Qadir diaku ku Tuan Syekh atunya ge cucu Kangjeng Nabi leuwih diaku deui ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu diaku ku Kangjeng Nabi berarti diaku ku Allah. Lamun geus diaku ku Allah geus lah cek Allah teh geus kasar oge bae cek malaikat ke heula cenah ieu loba dosa kajen geus itu kan banyak salah terus dosa satak satik geus henteu ciri mah rada gede kaya kajen geus terus mah hayang kitu tah urang teh masyaallah. Tapi salat mah tetep kudu ya Allah teker cerita murahna Allah kos kitu maha murah Allah ngarizkian boro-boro anu iman nu kafir ge dirizkian murah jasa boro-boro nu sok tahajud nu molor we ge dirizkian we boro-boro nu sok ibadah nu mayan koprok ge dirizkian kana lah kalau dirizkian we lanan ke perhitungan mah kumang ke we lanan eta murahna Gusti Allah. Geus kamurahan Gusti Allah lain bae di dunia di akhirat bakal leuwih nampak. Tina 100 rahmat Allah kakarak hiji nu dikadunyakeun geus sakieu karasana ku urang. 99 rahmat ke diterapkeunana jaga di akhirat. Boh, ku ari hiji bae ge hiji ka maung-maung. Dibere rizki ka orai koros dibere rizki. Tuma dibere rizki dipake ka dedeh jeung kanyaah ku Gusti Allah kakarak hiji nu dikadunyakeun geus kos kieu 99 keneh engke. Mantap ke asana ieu mah ka surga kabeh asana. Kajen ngeridit ge ka surga kabeh. Geus tambah deui kreditan terus. Eta ngan nalika urang ngomongkeun nyebutkeun kejemna Allah boro-boro dosa ngeridit boro-boro dosa maling hiji bae ge hiji leutik ku kula sok didongengkeun teh hiji jelema ngaranna Hisan ditanya begitu geus mah kumaha pertanyaanku berbo mantep jasa di aku ku Gusti Allah ju alhamdulillah ngan teu waka menang ka surga. Emang kunaon?
Ieu kula tiapan kuli panggul tah mejeuna keur manggul tah eta nyokot hiji jang nyeuhi eta teu menta ridona deui eta kula eta bakal dihisab eta doang berat cenah capnya jang nyeuhil doang atuh komo tanda tangan MM-an tamang geus lain araka deui raka bae geus tamang ngarebekna ge meureun kumaha meureun atuh sagede ceuhil bae kitu komo maling sendal di masjid sendal kulit teh aduh eta keur carita kejemna Allah mantak galak aya di Allah nyaah aya di Allah mantak ulah ngandelkeun amal urang ka Gusti Allah mah teangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala model kuari cak Gusti Allah be sebenarnya masih cenah ngaringkuk di imah tapi siang ngaji bae ngan aing nyaho rindu ka tukang uduk sia kayawan ka Gusti Allah lain ngaji sia eta masing-masing dah cak Allah bos sakitu di imahna keur meujeuhna anu terus hujan tapi siang bener-bener dek neangan ilmu geus lah aing pokona moal neuleuh ku kumaha mah ridho bae ka sia tak eta tah nu diarahan ku urang ridho Allahna. Masya Allah karimnya mual kebel orang hirup di dunia orang neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kangjeng di Madinah sakumaha kamari bahwa kangjeng diinstruksikan perang mulai kamari perang Badar geus pohara lanjutna urusan peperangan ketika kangjeng di Madinatul Munawwarah instruksi ti Gusti Allah ya ayyuhan nabi istimewa Gusti Allah menghargai kangjeng Nabi teu pernah ngucapkeun ya Muhammadu teu pernah ngucapkeun ya Ahmadu dina Al-Qur'an teu pernah ngucapkeun ya Yasin teu pernah ngucapkeun ya Toha teu pernah ngucapkeun ya Mudatsir teu pernah ngucapkeun ya Muzammil teu pernah ya Muhammad tetapi sangat sopan santun kangjeng dengan bahasa ya ayyuhan nabi masya Allah urang lamun make akhlak Gusti Allah ka manusia meureun ngeunaheun Bapak Presiden yang mulia urang lain pan Bapak Jendol ka mana bagus kan gos kitu nanaonna ye ulah tuh geus bae Bapak Presiden yang mulia Bapak Menteri yang mulia kan geudah aturan korupsi jadi henteu aturan letik jadi gede Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kan geunah, urang lain, Bapak Kiai yang mulia kan geunaheun kadangena, Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Sufendi kan geunaheun, maksudna tiis gitu. Dulur sadaya, alhamdulillah aya kiai urang Mang Pendi. Atuh jore. Sanajan nyandana moal marah. Jangan ngaji tasawuf ngan meureunanan jore we gitu moal marah ge kadeuleuna ku urang padahal mah orangan ka Sukabumi neangan telu leuwih parah tah ngomong teu nyawa darder bes imbledug kajahoan mah ngaji emang ieu naon ngaranna luh kula ieu atuh sanuna lu eta sing beledug gitu ieu tah batur kula mah ngan meuli doang ieu tolol emang gara-gara naon sih atuh sopan ka aing di perjemon aing disebut Mang Pendi kiai atuh oh ku sebab sakitu doang atuh kula hampura tak ada maaf bagimu ampun ayo ya ayyuhan nabi sopan Gusti Allah kakang masyaallah wahai nabi hasbukallah nuju ku pandekaan teh
adalah Allah. Cukup nu ngaping Allah, cukup nu nulungan teh Allah, cukup anu bakal membentengi Allah, cukup pasrahkeun ka Gusti Allah. Hasbukallah. Dititah Kang. Ulah kasih si gagigit. Wa man tabi'aka minal mu'minin. Ayat ieu teh lamun ku urang ditaliti make nahu bisa lumpat-lumpat bahasa nahu teh jangan lempengkeun makna. Sebab laulal i'rab lam yu'labil murad. Lamun urang maca melalui nahu hasbuka anu nyukupkeun ka anjeun teh eta Allah kana berarti nasab man waman diatapkeun kaka berarti sarwajeng hasbukallah wa hasbuka man tabi'aka nu nyukupkeun ka anjeun teh Allah jeung nu nyukupkeun ka anjeun teh jelema nu nuturkeun ka anjeun ti mukminin. Dua berarti. Ingat Muhammad. Kade Muhammad anu bakal nyukupkeun ka anjeun, nulungan membentengi anjeun. Allah jeung saha deui man tabi'aka mukminin nu nuturkeun ka anjeun. Kos itulah naon. Tetapi lamun kurang dibongkar ku jalan lain sebab instruksi Gusti Allah teh ieu teh kieu maksudna anjeun ka Allah, mukminin ge keuna ka Allah, ulah aya salian Allah. Katagelan teh minta tulung teh, minta pangawasa hiji ka Allah, anjeun ka Allah, mukminin ge ka Allah. Berarti jalanna lain kitu ngamaknaanana. Mun hayang makna eta nganahwanana lain kitu. Kudu kumaha tuh? Sarwajin ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah anu cukupan ka anjeun teh Gusti Allah wa hasbu man tabi'aka jeung Allah teh nu nyukupan ka jelema nu nuturkeun ka anjeun minal mu'min. Anjeun Allah Muhammad anjeun tatagelan ka Allah bejakeun mukminin ge ka Allah. Tah nahu teh kos kitu tah. Nu mentak da bongkar masalah teh ya ulah langsung cara Muhammadiyah. Langsung bae Muhammadiyah mah dadat teu ahli sunnah wal jamaah Madinah wan heula. Kadang-kadang teu kapanggih hukumna mah. Ku hese-hese na. Dia teh kumaha hukumanna. Eta masih keneh loba keneh jalan-jalan. Ya hasbukallah teh bisa dijadikan hasbu mubtada Allah khabar, bisa deui lain. Pokona ngaji nahu mah kos ngaji fikih. Jadi pikir, cokot asoh, cokot mutamat. Ayah kawan, kawan ada soya-soyan sedik, ayah lah, suka naya kawan. Begitu teangan, nodongib, ayah nodongib, supaya menang bayar mah. Ayah tapi jangan teh bayarnya, asal mereka 10 juta nggak dia. Hukum dijual, itu pegawaian kiai modern kos gitu. Tapi orang makuari teh keur jaritakeun urayan Imam Jalaluddin Suyuti teh sambarangan orenganan di tafsiran ya ayuhan nabiyyu hasbukallah di tafsiran deui wa hasbuka man tabi'aka minal mu'minin. Aya nu ngararaji makan manteng oh jah coba nu teu mondok mantak rugi mau bodoh datang ke pae ngaji atuh di amil abe ditanya amil aya sabaraha di lembur mah hiji teh master wajeng nu tes teh tes KUA teh tanya wali. Pertanyaan pertama, wali ada berapa? Ada sanga. Wah berapa ya mah ya
pugunya mana ditakeun wali nikah ya sabaraha mau wali sanga yang satu Sunan Rohmat yang kedua atuh langsung yang nama dicoret di hitam sia kunaon ka dijadinya atuh teu beres nah ieu jadi nama anak-anak ieu mah sareng awal Muhammad ulah cam saya minta tulung ka Gusti Allah hanya Allah anu nyukupan ka anjeun nu nulungan nu ngapentengan ka anjeun Muhammad jeung deui hanya mukminin nu ngadukung ka anjeun nu nurut ka anjeun pas kitu sebab di dieu di tafsiran hasbukallah wa hasbuka man tabi'aka man ittaba'aka minal mu'minin. Jadi Kangjeng Nabi teh diinstruksikan perang ku Gusti Allah teh tita ulah luak liat hiji be lantaran nu nyiptakeun dunia langit bumi katut eusina teh Gusti Allah atuh segala rupa manusia teh diuras-urus ku Gusti Allah termasuk anjeun dijadikeun manusia nu pangutamana diangkat jadi nabi jadi rasul teh ku Gusti Allah geus ulah pungkal pekol ku ari hiji be nu bakal nulungan utar atur Allah tur bakal didukung ku mukminin anu iman nuturkeun ka anjeun. Ulah can saya Muhammad. Wah, dilempengkeun. Urang lamun ningali kajadian ku hari teh okos anu lain nang Allah, berita-berita teh. Sebab ku hari teh berita kejadian alam ilmiah, berita kejadian alam ilmiah. Allah na teu pernah disinggung saeutik-eutik acan padahal mayoritas Islam di urang. Kejadian angin beliun hanya diuji diteropong secara ilmiah. Kejadian gempa boleh-boleh sajalah, tetapi Allah na selapkeun atuh. Eueuh sama sakali. Sama sakali. Aya lagi kabur urang nutur-nuturkeun berita-berita nu geus cacak-cacak urang teu ngararaji. Oh padahal mah ieu alam dunia kabeh nu Allah diatur nageh ku Gusti Allah ketika orang neuleuh naon bae kudu kadeuleuh nu nyieunna. Ulah-ulahna naon atuh urang kadatangan tamu bae ge make mobil. Ieu mobil saya, gadeun ditajakeun mobil saha? Bagus amat ieu mobil saha? Begitu ditanyakeun, oh ieu mah mobil Haji Paingan betul. Mah jore jasa mobil. Jeung ka ambeuna can anggeus ieu mah ieu. Ka ambeun kan. Masya Allah begitu dia starter teh kredit oh kok sarana kos gitu ya eta lah mobil ditanyakeun kan ku urang tuh urang lamun ningali itu sawasaha ditanyakeun usaha kunaon atuh ku hari urang teu nanyakeun ai eta kajadian nang saha gempa ai eta kajadian nang saha longsor ai eta kajadian nang saha angin teu pernah cacak-cacak urang teu ngaji urang ge ka bawah ka ditu kadea urang mah nyana urang mah urang bae urang mah sok nanyakeun enan ai itu anak saha geulis amat tuh kan ai kan geulis mah masyaallah hai sia itu nanyakeun geulis itu pan teu ditanyakeun beleuing kan eta mah tanyakeun urang nanyakeun saha nu bogaan ai bagus amat dia mobil sabaraha sih mun dibeli urang lembur makan kaget oh ya yang mobil Kijang tapi beda cakna atuh lain meureun ih okos Kijang merekna ge jakos Kijang cakna tapi beda ieu mah gede banna ge gede cakna atuh lain Kijang meureun potongan aya hareupan kos Kijang urang lembur makan kos gitu barang di dieu teh mah lain Kijang Fortuner ya Kijang keneh ngan ieu mah meureunanan atuh dilainkeun bae nyieuna lain deui hargana ge lain bentuk ieu mah Kijang cak aing Kijang urang lembur mah teu nyaho naon pan nah ieu nu ieu mah anak Kijang gitu apaan sa urang lembur mah teu nyaho naon tapi kan nyana nanya ke da ieu mobil saha nanyakeun urang lembur ge mobil anu oh pantosan tuh kana benda-benda mah nanya kunaon kajadian-kajadian teu pernah nanyakeun kusaha eta digempakeun kusaha eta dianginkeun kusaha eta dilongsorkeun hanya nyaritakeun lempengan-lempengan dan lain sebagainya wajar boleh tetapi selapkeun nang Allah dinaheun kan urang jadi mantep
jadi lagi atuh lamun nyaho mati awalna endeu atuh ngeunah jangan teu pernah eta mah kejadian ku Allah dilangsungkeun nu Allah atuh kumaha Allah mah sian ge utara teh paeh teh paehan ku aing si ajak Allah tuh nang Allah mentak mun tayang ka atuh ka Gusti Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pangawasa nyuhunkeun pitulung tuh di abang-abang lame ku Gusti Allah Muhammad cukuplah ka kaula ulah mun tayang kasalian kaula bakal ditaluturkeun kekuatan Islam melalui orang-orang anu nuturkeun anjeun anu penuh keyakinan iman anu pohara mangga Gusti ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital wahai nabi harridil mu'minin anjurkeun ku anjeun ajak ku anjeun para mukminin kobarkeun napas jihad perang terhadap mukminin merangan kafir Masya Allah supaya jelema teh manusia teh sahabat teh setelah anjeun nganjurkeun perang merangan kafir setelah anjeun ngainstruksikan perang melawan kafir setelah anjeun ngobarkeun bahasa perang ulah aya nu teresepeun jelema kana perang supaya mencintai resep kana perang rindu terhadap perang anjurkeun perang dengan bahasa Kanjeng Nabi nu ti awal lagi ulah aya nu dideuleuh hiji be Allah tur geus di abang-abang lame bakal didukung ku manit taba'aka minal mukminin sampaikeun Muhammad wah atuh Kanjeng langsung nyampaikeun wahai para sahabat-sahabat hirup urangan sakadar sakiceut contoh bapa moyang urang dulur urang anu sesenangan di alam dunia tanahna hektaran paeh teu dibawa ontana puluh ratus ribu paeh teu dibawa perusahaan-perusahaan cek Kangjeng Nabi nu di pasar nu di jalan dan lain sebagainya paeh teu dibawa nu dibawa ke jero kuburan cek Kangjeng Nabi hanya keyakinan iman ke Allah jeung ka Rasulullah nu bakal terus ngabaturan urang ti mimiti alam barzakh datang ke arah mahsyar hanya amal-amal urang anu diridhoi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala apalah hartina tanah apalah hartina perusahaan apalah hartina jabatan apalah hartina keagungan ketika urang teu meunang ridho Allah neraka cek Kangjeng Nabi Allah ngainstruksikeun perang di perang aya ridho Allah di perang aya rahmat Allah sehingga jelema anu siap untuk perang didinyala bakal dikucuran ridho Allah can datang ke medan perang paeh ridho Allah geus jangsang di jana deuleuh di sorga Masya Allah kobaran ajakan perang Kanjeng Nabi seperti eta hiji-hijina anu kudu diperhitungkeun adalah pamajikan ketika pamajikan ngehalangan perang pamajikan setan cek Kanjeng Nabi hiji-hijina pamajikan anu biasa osok ngomongan membisiki ulah ka paeh ka modar ka pamajikan jurig ka manu kos kitu mah tinggalkeun oh sia mah kadinya bae kan lain dek perang ge sia meninggalkeun bae kan boro-boro dek perang dek ngaji bae ka dek mana ngaji hujan ka jatuh hujan maka aja lain gitu besi gering ka itu emang gering kan oh tupan kula anu ngeukepan ka ieu mah pamajikan ini perhitungkeun ku Kangjeng Nabi pamajikan anu ngahalangan kana berjalanna perang
laporkeun cek Kangjeng Nabi. Masyaallah karim. Nu mantap Imam Junaidil Baghdadi, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka nyaritakeun jihadun nafsi. Hiji nu paling berat adalah pamajikan. Imam Junaidil Baghdadi dina kitabna, Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitabna, Syekh Syiri Sikti dina kitabna. Hiji ketika orang jihadun nafsi hanya pamajikan nu ngahalangan. Bapak urang teu pernah, bapak kolot urang komo nu geus eueuh, anak urang kumaha urang dan lain-lain sebagainya. Komo teu mah babaturan mah tatangga-tatangga teu ngalingseuh ka urang, tapi pamajikan urang nu ngahalangan, urang deuk tahajud kadang nyana Noel. Kan gitu kan pamajikan teh. Nah, urang deuk di masjid bae, kan pamajikan kadang-kadang. Si bapak aya di masjid, emang kunaon nyana di masjid bae. Nya mah keur zikir lah, tuh jadi imah ge bisa zikir mah. Pamajikan nu ngahalangan. Ketika orang dek ngaji, kakak kuari mah jadi loba ngaji, cek jana teh apa minggu atuh mantek naon ka puncak sekali-kali atuh Pak. Jangan ngaji mah atuh osok ieu, pamajikan setan eta sebenarnya mah. Ya Allah. Kula mah nyaritakeun teh bener di kitab ieu make dibacakeun kula kitab. Siapa pajarosnya nyawanan aing meureun nya. Suuzon sia ka aing. Ya Allah, ya Rabbi ngan teu dibacakeun kula kitab. Da aya sejarahna aya. Barang kula dibaca masyaallah regana. Loba jelema nu deuk usul ilallah, deuk jadi wali gara-gara pamajikanana nu teu sejalan, akhirna berat ka pamajikan, teu usul nya ka Allah. Perhitungkeun pamajikan, urang neangan pamajikan sing hade, kajen geulis pinter nurut. Kitu bae geus daripada nu jore, salila hirup urang kesel pan nyajornya teu nurut. Puyengnya saimah bae urang, neuleus sia deui. Ya Allah. Masya Allah. Mantap lamun aya jalma lalaki geus berani nyandung, ieu mah pejuang bener-bener. Lain lalagaan tong bener. Enggeus pokona mah kumaha aing bae. Di akhirat teh ge nyana pejuang ke. Lamun adil atuh ka sorga perjuangan, lamun teu adil atuh ka ditu kaduh hiji deui. Masya Allah karim dah. Iyalah pidato Kangjeng harridil mu'minina 'alal qital. Gemborkeun, kobarkeun, anjurkeun terhadap mukminin untuk perang, memerangi kufar. Jangan sampai ada di bumi kufar. Perjuangkeun ku anjeun Muhammad. Dibere pandangan ku Kangjeng seperti tadi, naon hartina hirup di bapak-bapak di akhirat teu menang ridho Allah. Naon hartina hirup wari di komandan-komandan di akhirat bakal jadi komandan neraka. Naon hartina hirup di bos-bos pareng di neraka jadi bos neraka jahanam. Perhitungkeun hirup anu sakiceup cek Kangjeng Nabi. Anak urang kadang miheulaan urang, inci urang kadang miheulaan urang. Geus puguh bapak urang, bapak kolot urang. Kuari di zaman urang lempengkeun pegangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah kuari meletakkan ridho di dalam perang. Urang perang di dieu geus aya ridho Allah. Kakarak niatan di imahna doang Allah geus meridhoi. Paeh langsung surga Allah. Encan ge perang geus paeh ridho Allah. Masyaallah karim eta sahabat kabeh lantaran anu nyaritana Kangjeng Nabi seakan-akan surga teh dihareupeun. Nu nyaritana Kangjeng Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naranya begitu baralik langsung asah pedang, langsung panah kuda dikieu-kieu geus kadadengekeun bae iraha perang. Semangat juang memerangi kufar saat eta satu suara 100% eueuh embung hiji-hiji acan. Sebab naon hartina dunia atuh kos kieu bacaknya mani di akhirat tuh. Urang senang cek Kangjeng Nabi adi alam dunia, mungkin jadi bos, mungkin jadi komandan, mungkin urang jadi penghulu, jadi pembesar. Sabaraha tahun sihirup di alam dunia cek Kangjeng Nabi 10, 20, 50 tahun, ujung-ujungna ditinggalkan jadi siksa. Tapi urang engke di akhirat ketika menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi naon urang hirup di alam dunia, mungkin petani, mungkin pedagang, mungkin bae urang teh kitu jadi pemerintah hegaya tah mah, tetapi urang selalu dengan ridho Allah. Ketika instruksi perang urang siap perang. Surga Allah
buka lawang dek jalan mana. Hanya satu-satunya saat ia adalah cek Kangjeng Nabi Allah menetapkan ridhona di medan laga peperangan. Ulah sayang ku iman, ulah nyaah ku harta, ulah karunya ku pamajikan jeung anak. Ngarujaan anak jeung pamajikan ai urang teu meunang ridho Allah, naon artina cek Kangjeng Nabi? Anak dikarunyaan, pamajikan dikarunyaan, tapi orang kita bisa nyeplos dengan ridho Allah, berarti penghalang ridho Allah. Perlu diperhitungkan anak jeung pamajikan model kos gitu. Naon artina dikekepan tapi ngajak ka neraka jahanam. Ye, kobaran Kangjeng Nabi lain lalagaan, nyemangatkeun perang. Atuh geus we Kangjeng Nabi geus eueuh ieu urang kuari ieu ngakepan nu ngahalangan apa henteu sih sameurna. Sameurna mah eta mah kieu jang sia eta kitu tah. Eta mah contoh doang Kangjeng Nabi mah. Iya orang kuari dek berjuang ke Allah. Juga orang teh neng, iya mau mobilnya kreditan jual, lah jual. Kamari gitu bukan mobil hararese, karena kok sakit baik, gue langsung ngaji ke Cilongok atuh, kelanan, guys beres sekarang ngaji deh, kita gara-gara ngaji ke Cilongok, kredit diharamkan, kakak mah juri jual orang, dek kamu mana aku maha. Pan eta dikekepan ku urang eta penghalang ridho Allah eta kos itu lapun lah hayangnya mun hayangnya ka juri geledegan eta. Eta sepedangan juri di kuburan eta. Oh. Ini juratan pan nge-SMS. Hei jurig. Beki parah bae. Ye, urang dagang ridho Allah yang salamet. Kumaha coba aja kudu kerja sama antara pemajikan jeung anak teh. Dik mere duit bebeja neng, iya urang boga 10 juta, 5 juta ka masjid geunya urang neangan ridho Allah. Ngeunah bae Kak. Saknya nama naon meureunana. Itu masjid mah loba urusan. Itu urang mah pan lamun susah sanu urusan. Geus ka masjid mah 100.000 bae habak. Nah, perlu diperhitungkan tentang pemajikan kos itu. Perlu perhitungkan tentang pemajikan kos gitu. Coba neng iya orang boga 10 juta ke masjid genjang 5 jutanya yang orang supaya menang ridho Allah bae jeung ganjaranna jeung kakak jeung neng kabeh Kak ngan teu seuri janana kabeh sepeda jualan ka ditu salakina pengeng sia tah basar aja dulu tadi kene hese agar pemajikan nu sejalan ke akhirat ya kadanan nyana Noel maka itu keur ngabangun emang kakak geus nyumbang jincan aja emang kunaon teh nyumbang atuh pandawa duit atuh nu kula bae pake masyaallah asana tiis es tiis leuwih tiis tibatan es ngeunaheun jasa pada tak kos kitu ya Allah ya Rabbi masyaallah ini nikmat perasaan Kak itu kan bebersihkan di masjid ai kakak penteu milu ya tuntut kuna naon tuh milu bae sehat maka ditu kata bari bawa kopi taroko tak ada Allah kari mata pemajikan teman geus ulah ditinggal ulah dicandung sama kos kitu geus sama maningan waduh masyaallah pahar aja paling neangan kos kitu deui aduh Gusti Allah gedaeun urang kos kitu teh ngeunaheun jadi sejalan urang hayang pan aya salaki anu sieun ka pemajikan aing hayang sebenarnya pemajikan nosok marah bepuyeng aing teh eta moal bisa-bisa teh ibadah kos kitu mah teh moal bisa aya lah aing nyaho beungeutna lah aduh Gusti Allah deuk sedekah bae kudu kahalangan pohara amas eta pemajikan ya Allah ya Rabbi Gusti Allah Kak pan itu geus tongtrong di masjid pan can ka itu geus bedug can berjamaah pan ka itu biasana kakak sok berjamaah dieu nya nu neng aja hadena ge dielingan neng geus salat atuh kula geus beres geus naon masyaallah ngene ge tah eta ngelingan ngaranna kan geunah gitu ka urangna deuk berangkat deuk henteu kan cenah ngelingan gitu Kak kakak ka mana deuk ka masjid enak naon tuh berjamaah waduh baru ini ya sinarieun Kak eta salaki disebut sinarieun gitu kan ngagebeg aja mah kopea dibuka deui dikakeun bejakeun bluk eta hayang aing emang ulah aing dipejar sinarieun ya udah pemajikan dan ngaroko bae di nya Bang jadi pemajikan ge emang nyahueun ieu ple bae di sisieunana heula kalau ulah sok wakal ngamitian ka masjid gak
Ayo pamajikan teu beres ya kos dia. Ta'ihardil mu'minina 'alal kitab. Dibere pandangan-pandangan kehinaan dunia ku Kangjeng Nabi. Sahabat-sahabat teh dibere eueuh hartina dunia ku urang dikekeuk nu bakal ngajerumuskeun ka urang. Dibejakeun ku Kangjeng Nabi ridho Allah terletak pada peperangan. Urang berangkat memeh datang ke medan laga geus aya ridho Allah. Ketika urang bisa ngabunuh ganjaranna luar biasa. Ketika makin loba nu dibunuh ganjaranna geus teu kudu dicaritakeun. Ketika urang terbunuh pae urang syahid surga. Masyaallah teh kurang kumaha deui kobaran Kangjeng Nabi ngajak perang terhadap mukminin luar biasa. Harridil mu'minin. Iyakum minkum 'ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Cek Kangjeng Nabi wahai para sahabat-sahabat para mukminin geus ketigali ku kaula semangat juang perang anjeun teh geus di alam ku Gusti Allah. Allah geus meletakkan ridho terhadap aranjeun anu cinta perang. Dengan perang luhur agama Allah. Dengan perang tumbanglah musuh-musuh Allah. Allah telah meridhoi aranjeun kabeh. Tinggal praktekeun ku ari perang. Cara praktekna iyakum minkum isruna. Namun anjeun 20-an sabiruna siap untuk melawan kafir-kafir. Yaglibu mi'atain. Kudu ngelehkeun 200. Jadi 200 lawan 20. 200 mukminin, 20 mukminin melawan 200 kafir. Berarti 1 lawan bodoh. Ulah sok dicing deket aing bodoh. Masya Allah, paingan dagang ti orok tuh becus-becus. Bisa ngitung. Atuh 20 tita ngelehkeun 200 saurang na kudaon 10. Itu mah rugi tah dagang gos itu mah. Ya Allah, ya ente ngomong ka duheuai berarti teh mah. Berarti 1 lawan 20. Nang dibatur sia mah. Dengan bahasa sabirun iyakum minkum lamun ayati antara aranjeun kabeh wae mukminin bilangan 20 sabiruna anu siap tahan uji. Maksud siap tahan uji teh geus ngarti dina strategi peperangan. Bela diri, ilmu bela dirina bisa manah, ilmu manahna bisa medang, ilmu pedangna bisa ngajalankeun kudana. Nyana dengan lihai isuna sabiruna berarti lain sembarangan padu ilu. Iyakum minkum isuna sabir aya persyaratan. Syarat 20 bisa melawan 200 dengan sabiruna keterampilan perang berarti menguasai. Berarti kan aya didikan perang. Kuari secara formil di negara, unggal negara aya didikan perang TNI untuk perang di medan laga. Dibagi antara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Besi anu nyerang di udara, ieu bagian panglimana. Besi anu nyerang di darat, ieu. Besi anu nyerang di laut, ieu. Tugas diatur di negara seperti kuari. Diawali Kangjeng Nabi. Iyakum minkum isruna sabirun. Namun anjing 20-an anu sabirun. Apalkan strategi perang. Dididik sedemikian rupa. Ulah siap-siap ke medan laga. Begitu diperangkeun, boro-boro memanah nyana. Pugu leungeunna ge teu meunang katoel saeutik-eutik acan. Gorenganan teu becus da naon. Batur mah pencet. Siap. Nyana mah Hana. Haha, ini mah lawannya harus Betty. Ya deh sini deh. Jadi kudu teger atuh. Wah, pohara. Maka diturunkanlah seperti Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah teu lamun geus kieu teh kafir sararieun asal geus menyingsingkan lengan tangan bae.
kafir geus bung ngileun aja. Masyaallah eta Sidina Umar sarua. Sidina Umar paling padeuri asup Islamna kan Sidina Umar. Eta ge kan doa Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, a'izal Islam bi Umar. A'izal Islam bi rajulain Umar au Abi Jalil. Lantaran tokoh anu paling disegani di Mekah, hiji Umar, dua Abu Jahal, jawara geledegan. Ketika Kangjeng Nabi Sidina Umar can asup Islam, henteu pernah wanieun Kangjeng Nabi ka Masjidil Haram sosoranganan. Maksudna sosoranganan ti peuting, teu wani lantaran wah Abu Jahal jeung rekan-rekana ngahalangan Kangjeng teh pohara jasa. Kangjeng ngadoa, Allahumma izzal Islam ya Allah bi Umar. Diijabah Kangjeng Nabi. Doana langsung asup Islam beserta 30 lalaki jeung wanita-wanita anu lainna. Langsung setelah adina Sidina Umar ngadenge bahasa wahyu Allah. Toha ma anzalna nu kula pernah didongengkeun teh. Ayeuna asup Islam lah Sidina Umar. Kangjeng Nabi bungana luar biasa, kakarak. Cek Kangjeng Nabi kula berani ku hari lelempangan di Mekah setelah Islam Umar. Sebab cek Sayyidina Umar saha nu dek ngalawan Muhammad berhadapan jeung Umar bin Khattab. Ambo eta jawarta lamun geus kos kitu pohara jasa. Toel Muhammad aing lawanna. Aing mah teu jaho saha. Muhammad diganggu berhadapan Umar bin Khattab. Ambo gede eta sorata. Pohara tah Mekah teh begitu Sidina Umar asup Islam teh geunjleung atuh. Awas ya ngaganggu Muhammad aing berhadapanana. Teu jaho si aing kepala suku. Masya Allah, urang mah lain gitu man. Ngariung, aing pamimpinna. Berkat serahkeun heula ka aing, ke aing anu ngalas jang sia mah. Bila perlu sia mah teu kudu dibere, aing kabeh. Urang mah ya berani kos kitu. Aya jelema lagi ku hari ku. Duh, eta mah garong berdasi. Ieu mah garong bersorban. Masya Allah, Sayyidina Umar pohara jasa. Abu Jahal kalabakan Sayyidina Umar asup Islam. Si Umar kunaon teh si budak. Perhitunganna deet Ahmad aing batur si Abu Jahal. Aing pan waduh nya mah nyaho sorangan. Ngariungekan kudu aya opata do hiji. Masya Allah yang gantina saha ceknya nu ngajalankeun balak gendap aduh. Aduh Gusti Allah Sayyidina Umar pohara jasa. Nges langsung Sayyidina Umar merapat terus ke Kangjeng Nabi. Begitu asup Islam nya nama cicing we di hareupeun mah Kangjeng Nabi kieu bae. Kafir kaget kabeh. Woi Umar di ditu bae cek jana. Ieu Umar kumaha ieu Umar cek jana. Wah asal aya bakal tengah aja. Kemana dia? Umar. Masya Allah. Aya Yahudi nu datang ka dinya. Naon? Kapanggih jeung Muhammad. Jeung aing bae. Entah perlu da jeung Muhammad. Garokeun Kangjeng Nabi. Nya geus kieu bae pedangna di kieu bae. Sidina Umar bae dina hadis geus kieu bae. Asal ngomong rada keras etik Yahudi toel Kangjeng. Dakni. Serahkeun ka kaula adrib unu kau. Pas kitu mah geus. Cak Kangjeng mah main penggel-penggel bae. Keheula atuh mar. Dakni. Adrib unu kau. Serahkeun ka situ ka kaula. Geus. Tuhan mah di jero bae. Geus kitu bae, unggal hadis di Bukhari sa Bukhari, dakni. Tinggalkeun, serahkeun ka kula. Kangjeng Nabi na bae, mar ulah kitu-kitu teh ingat teh cek teh. Tenang heula. Wah, begitu di Madinah, Sayyidina Umar paling teu tampil. Pedangna teu pernah diasupkeun ka sarung. Teu pernah Sayyidina Umar mah begitu aya instruksi haridil mukminin alal kitab cabut ke Sayyidina Umar gantungkeun pedang. Bahkan ieu pedang naon karangaranna sarangkana dibalangkeun bunyi. Teu pernah disarangkan pedang Sayyidina Umar. Sedikit-kieu bae. Masyaallah dagan ridho Allah para jasa. Iyakum minkum 20 sabirun dididik. Sahabat dididik.
lari dididik, kekuatan badan dididik, geus puguh mental dididik, memanah dididik, tuda dididik dan lain sebagainya dididik. Bahkan batu-batu ditumpuk. Dinaon ngaranna sih? Tinggal geus latihan luar biasa. Masya Allah. Dengan penuh keyakinan istimewa. Bilangan mukminin nu saeutik tidak ngalawan kafir nu loba. Bayangkeun 20 tidak ngelehkeun 200. Tapi kumaha eta mukminin sieun? Apa aya rasa sieun saeutik-eutik aja. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru. Lamun aranjeun kabeh wahai mukminin 100 yaglibu alfan kudu ngelehkeun 1000. 100 kudu ngelehkeun 1000, 1 berbanding 10. Wara. Miatu yaglibu yang mikir heula aing masih salah cek cenah. Nu odop mah kitulah. Iyakum minkum miatu yaglibu alfan, 100 kudu ngelehkeun 1000 minal ladzina kafaru. Cek Gusti Allah ulah sieun ngalawan kafir mah lantaran kafir mah bi annahum qaumul la yafqahun. Kafir mah manusia kaum anu teu paham. Nyana mangan sakadar neangan kahirupan dunia teu pernah berpikir akhirat. Jelema nu cinta dunia hanya untuk dunia kan, perang untuk dunia moal kuat cek Gusti Allah. La yafqahun. Teu pernah neangan ridho Tuhan, ridho pangeran, ridho Allah. Hanya urusan anak kumaha aing ieu imah abeh nu ngaganggu, kumaha ieu perusahaan abeh ulah anu ngaganggu, kumaha ieu kakawasan aing teh abeh langgang, hanya sakitu nya makanya hona teh jahoeun urang teh bakal paeh sagesa paeh teh bakal aya hisab, sagesa hisab bakal aya mahsyar, bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim, bakal aya surga jeung aya neraka. Nah, kafir lawan 100 lawan 1000, 20 lawan 200 lantaran kafir mah bi annahum qaumul la yafqahun. Teh naon nya namanya dunia dahar nginum ewe dan sakumaha. Iya tuh ewe teh sakurang di itu atuh sia mah kumaha. Sakurang rawaki dang. Ewe dia ka mana teh di bawah. Masya Allah. Nah iyalah kafir bi annahum qaumul la yafqahun. Ieu bahasa Al-Qur'an anu tadi teh ya ayuhan nabi iyakum minkum musabirun. Lamun ditilik make bahasa mani ilmu bilagah ieu teh ngaranna khobar tapi bimanal amri geus kieu ngaranna majaz. Geus atuh khobar mah khobar bae tapi bimanal liqatilil laisuna minkum al miatain. 20 kudu ngalawan 200, 100 kudu ngalawan 1000. Wis itu lahu. Awas. Ulah dirubah tetapkan di jero hate kaum mukminin dengan bahasa sabiruna, berarti kudu menghadapi kaum kafir dengan penuh keistimewaan permainan perang. Dewe nu diulik sapopoe teh kan sakudar dengan saukur ilmu perang. Masya Allah. Asal Kangjeng Nabi henteu ngainstruksikeun perang bae ngaharewas. Iraha. Ketika aya sahabat nu balik teu paeh ceuriknya. Ketika perang haju henteu maot hirup bae. Masya Allah merenungnya kunaon aing teu dipaehan, kunaon aing teu dipaehan. Lantaran kabita jasa ku syahidna. Sebab jelema nu syahid ulah dipandian, getihna bungkus pakaianna eta keneh berangkatkeun ka kuburan cek Kangjeng Nabi nu bakal hudang pangheulana engke jaga di mahsyar jelema-jelema syuhada nu matu syahid seungit kabehan kasengitan kabeh nanya ai teh seungit jasa saha eta lah nu maot di medan laga nu teu dipandian deui getihna ka ambeul eueuh tibatan misi melompong ke surga rombongan syuhada kabeh gajerit jelema Gusti hayang amat balik deui ka dunia dekaron cek malaikat sia jeung hayang ka dunia segala deuk hidup
Ain abdi makabi teh eta ku seungitna jasa jeung itu ngolowong jasa sorga langsung ulah halang keur ieu lain kuari emang nyampaikeun aya mah aya ngan kurang percaya bol sia cek malaikat deuleu tuh lawang sia itu mah seuneu eta lawang sia masyaallah di kumaha coba ulah-ulah bebedan laga urang mah berjuang ngaji bae ge kuari teh apaan waduh ieu teh lang berjuang lain berjuang leuleutik kan ieu ngaji ka dieu bodoh tutap titipna ge salembur ya ngaji masyaallah karim perjuangan urang mai perang mah tunggal pimanaeun jasa terteu ge teu boga nu bisa seimbang jeung perang bae mana perang teh perang ngaji ieu perang keneh ngaran neangan ilmu Allah nu murni ulah aya muatan-muatan nu murni perang. Nah ieu mujahid fisabilillah. Nah, kabelah dituna hudang tipe 3 teh perang. Loba nu ngagolepak teh ge sarua. Loba nu ngagolepak. Aduh. Jawara 3 jawara, kumis tinggal kumis, janggot tinggal jenggot. Hudang jam 2 anggal sini. Eta kumis kuncup kumis. Rek musuh eta. Masyaallah karim. Cek hatena mangke bae jam 3 atuh 12 tinggal isuk-isuk cak angel baru tahu ya eleh urang perang aya urang tuh masjid keur dibangun perang naon hartina ieu dunia dicekelan ku aing itu masjid keur dibangun ngajakan ka Gusti Allah ieu ku urang dicekelan paling diajak memewahan urang ku duit urang perhitungkeun perang antara mere jeung henteu menangan mana teh cek hate sia ayo nu geus-geus di lembur menangan mana? Teu dibacakeun ku aing. Hayu sia ke di akhirat da. Kaduhung jasa. Gusti balikeun deui abdi. Kunaon emang cek malaikat saya yang balik deui. Aing dik nyumbang ka masjid. Oplo, sia teu ngadenge baheula pengajian di Cilongok. Ngadenge mah ngadenge ngan bari leng-lengan cekeuna teh. Bungan dia sama cek malaikat. Makana dengekeun ku dia. Geus, bari mah tuh lawang dia ka mana? Tama jahanam eta jang dia lagi itu malaikat tidak ada maaf bagimu si malaikat marah jase tai bi annahum qaumul la yafqahun ayat perang ieu teh ternyata horeng ka dieuna mah lain deui lantaran ditingali kalobaan mukminin nu arasuk Islam ti berbagai penjuru. Geus puguh sahabat Ansor jeung sahabat Muhajirin anu terus berdatangan ti Mekah ka Madinah teh. Haju kuari madaratang ti mancanagara ti Habsyah ti Turki, ti Yaman ti Pakistan ti India, ti Mesir ti Yordania Syria Maghrib. Umat mukminin di Madinah teh menumpuk untuk melawan kafir-kafir. Maka diturunkeun deui ku Gusti Allah bilanganana ulah 20 lawan 200 ulah 100 lawan 1000 kuari mah ku Gusti Allah teh diminimaliskeun satu mukmin lawan sabaraha iyalah ayat selanjutnya al-ana khaffafallahu ankum wallahu a'lam bissawab.